Panglus lampaipun Raden Gatotkaca anu bade ngajajabkeun layonna Abimanyu ka Prabu Arjuna. Margi Arjuna kiwari janten raja di Amarata anu kasumpingan kombayana Aswatama Jayadrata parantos sababaraha dinten lamina nanging saparantos nayadorna Arjuna teh di kawasan dirina sadayana aturan teh kumaha ceuk kombayana. Sadayana aturan di nagara kumaha ceuk dorna. Arjuna dasar murid ka gurunya nurut weh. Margi bakti kanu janten guruna. Ya Arjuna kombayana Aswatama Jayadrata nuju masanggrahan di Karaton Amarna. Rama guru kumaha jaro mana Aswatama aya Aswatama kali lama naon jaro kawas nu ngungunang lu bingung teu manggih tungtung susah manah taya sudana. Kapan geus ngeunah ayeuna mah geus jadi raja di Amarta geus rubak libu Karta Banda. Naon anu jadi emutan garaceng bejakeun karama dalam. Nu mawi Rama guru hayang kawin deui. Naon ceuk bisi hayang nambah awewe da teu naon aya jadi raja mah loba duit da moal teu loba nu daekeun gara bae. Mangga aya emutan naon Kakang Arjuna. Kaula teh nu jadi bingung teh ieu teh. Iwal ti nagara Amarta rahayat pangeusina. Naon? Oh iya naon? Nyatana rakyat Amarta teh geuning saprak dirajaan ku kaula teh. Eueuh nu narurut ka kaula Rama guru. Yo. Awah nu narurut daya anu nurut rakyat teh kaula teh kawas nu eueuh dangiangan kawas nu eueuh caharan jadi raja eueuh simaan di hareupeun rakyat. Rahayat teu sarieun ka kaula aturan nu diterapkeun ku kaula teh eueuh nu diturut ku rahayat Rama guru. Kedah kumaha atuh putra panjenengan janten raja di ieu nagara manawi aya bongbolongan ti salira. Nah, aya Arjuna. Naon? Lain ti kamari atuh bebeja ka ama ai boga kabingung teh kakolot. Ari soal rakyat mah kumaha rajana. Maksud kumaha rajana teh naon ieu teh kumaha Rama guru. Raja teh sing tegas. Sabab rakyat ayeuna mah ngalalunjak. Meureun pangna kitu ge aturan anu dijieun ku Arjuna teh. Eta teh teu matak sieun rahaya. Naon anu hukum nu ditanjeurkeun di Amarta? Hukum adil Pramarta, hukum demokrasi, hukum keadilan. Nyatana numutkeun undang-undang oge pancadharma nu aya di nagara. Ayeuna mah lamun rakyat hayang sejahtera, ieu nagara hayang aman, rakyat hayang narurut. Kumaha? Gerak ganti eta hukum perundang-undangan, hukum di negara Amarta.
maksad diganti teh kumaha Rama Guru? Geura ganti hukum di Amarta ulah jadi hukum nu beunang disogok ku duit. Sabab teh sarieun teh rakyat teh ku situ teh. Timalan Ayeuna mah ieu nagara kudu diganti hukumna jadi hukum pati. hukum pati maksadna kumaha? Hukum dipayan. Hukum mati. Daun ari ama Cicing. Ari kolot mah da anak moal mapaganta bener. Sah atuh kolot mapaganta bener. hukum pati maksadna hukum naon itu? Pokona salah di Amarta, salah saeutik hukumanana paehan. Hukumna hukum pati teh salah saeutik Paehan. Paehan. Arek salah ngabohong, salah ucap-ucapan, ngabohong saeutik jos paehan. Digantung di alun-alun. uluh. Na teu kaabotan teh Rama Guru. Henteu. Da moal teu sarieun atuh rakyat teh. Dapangna kitu teh teu sarieun ka Arjuna da hukumna enteng atuh. Nya. Nya, Janten salah sakedik hukuman teh hukuman mah hukuman mati salah ngancingkeun baju eta teh sok hukum mati. salah ngancingkeun baju teu ka dipaehan. Gerapek da moal teu sarieun. Moal aya nu salah tadi Amarta keureuh tah ceuli amung lamun aya nu ngalakukeun salah. Da moal teu sarieun ka Raja Arjuna. Lamun geus diterapkeun hukum pati, ieu nagara teh moal aya nu wani barang cokot lamun rumah sadirina teu neundeun. Moal aya nu wani barang petik lamun rumah sadirina teu melak. Sabab naon sieun dipaehan ku Arjuna? Nya Ala nyat timalan ama leres lah. geura da ai jeung kolot mah da beres wae cocok jak mengoge. Nya Timalan sok aya nagara ketok magic. ketok palu gitu. Nya eta Sok tah ayeuna meureun disaksian ku kal tai saksi aya Aswatama Jaya Wikata gara itu nu dilaluan sida ka jero. Hukum di Amarta diganti jadi hukum pati. timalan ayeuna disahkeunana perundang-undangan negara Amarta lamun aya nu salah dipaehan salama keiket teh meureunan paehan Paehan salah ngomong paehan balelol paehan serba dipaehan. timalan Rama Guru janten ayeuna dek disahkeun dek dibewarakeun ku kaula ka rakyat Amarta Alus leur pendra barang nuju raos sabagi himbal wecana silokani eca denira manegja eca ros denira aranjeunana manegja mandegri dan sakna paguneban kabujeng aya tatamu anu sumping pranyata Raden Gatotkaca anu nyandak layona Abimanyu anu rencepan gurunggus Raden Gatotkaca gemper dirina sabab nyandak layon mau jadi adi wa Dharma Kusuma kumaha ieu muga-muga paman Dipati teu nyeksekan ka putra panjenengan paman Dipati pangapunten ieu putra panjenengan saha itu anu cecelengkeungan ti kajauhan mana eueuh saha teh paman-pamanan oah-oahan dengan teh moal kitu eta anu ngontrol tukang menyan. saha Arjuna kilanan cubi mengker sama guru saha itu dulu itu mama watas leutik jelema lintuh-lintuh ululululu pangapunten Kakang Prabu saha Aswatama geningan itu teh Gatotkaca iya mawa naon itu ribrim
Ulu moal gitu si Gatot Kaca mau apa? Halo. Watarasi. Nyaho si eta mah deuleu kana-kana kaseneng kolot. Nya. Apal kaseneng Mang Temelon. Nya. Jong Gatot Kaca teh. Ulu. Aya saha ini? Katinggalna geuningan seueur jalmi. Iya yang kasep. Yang kombayana Kakang Aswatama paman Prabu Arjuna pangapunten iput panjenengan paman. Paman Dipati pangapunten putra panjenengan paman. Gatot Kaca anak Mang Raden paman langkung ti payun nyangakeun sembah pangabaktos ditarima kumang. Geuningan aya yang kombayana Ayo yang cu. nyangakeun sembahyang hak ditarima. Kakang Aswatama Hildrimi, Kakang Jayadrata tadi baik. Pangapunten paman, pangapunten. Naon eta Gatot Kaca ngelanan sakedap antos paman, antos. Pangapunten paman antos sakedapan. Kaget kunirahan ningali nembe prapta
kaget dan nira ningalihkan ningal dedayon nembe prapta iya ieu panengah Pandawa Arjuna kaget kasumpingan Raden Gatotkaca nyandak layon duka sahaya layonna atur ka ieu Arjuna Ratu Jajantung kawas-kawas aya totone teu hade kitu kayangan lami-lami ieu Arjuna panengah Pandawa gondirangan dika Raden Gatotkaca anak Mang Raden buat paman Prabu Arjuna kumanger langkung ti payun nyangakeun sama pangabaktos we kasadayana ditarima nger tarima nanging hapunten putra panjenengan naon bilih putra panjenengan ka dieu teh nyandak berita anu matak ruwas kasadaya nanaon ari eta kawas-kawas layon manusia imbalan paman naon putra ka dieu teh sajang ngajajabkeun ieu layon putra teh nuju milarian Kangjeng Ibu Ratu Dewi Arimbi kumaha ayeuna aceuk Ratu Pringgandani parantos dacan kapendang nanging putra teh di perjalanan tenuju oko begalan pati silala nyawa jeung hiji punggawa ngan ngaleungit eta punggawa teh tah barang putra nuju milarian eta punggawa nyeningal we dina gerang hawur koneng teh aya bangke manusia anu nyuksruk dina eta gerang hawur ku putra panjenengan teh diguaran paman geuning ieu teh pelayon puang putra Abimanyu paman bejar meneng Gusti Raden Atinira wajar meneng lara ya denatinira ngakulang niraga meneng kolohok ngembang kadu iya ngembang kadu kawas Kalimpu dan Mega Bodara Mega Putih Ki Arjuna panengah Pandawa kaget barang midang pisau Raden Gatotkaca pranyata ieu teh layonna Abimanyu Ratu Jajantungna teu nyanak ieu jadina Abimanyu bet bisa perlaya kitu kaayana lami-lami Prabu Arjuna gondirangan dika Imanyu dedeuteung anak ama kati titis tulis diajali kieu jadina aduh ampun
Gatot Kaca Timalan. kumaha mimitina Gera bejakeun ka mangku kumaha riwayatna. Gatot Kaca anu mayanana ieu Abimanyu Gatot Kaca Tubah. Paman duka teh teuing putra ge teh terang. Nanging ieu parantos kapendak teh tos kieu kaayana malah tos di riung-riung ku sato galak bade di santap rupina mah. aduh ya teuing nger Kunaon atuh Abimanyu? Olo. Eta nasiban budak nepi ka kitu. Olo. Kunaon? Kumaha? Cilaka. Buru-buru urang bangkat. Cicing. Ulang ngacirikeun maneh kaos lain anak dorna. Olo, cicing. Yakin bakal konyoan beureum ieu. Cicing ulang ngacirikeun maneh, Cicing. Api-api teu nyawe urang api-api nimbrung. Kaos lain anak dorna cicing. Ulah. So. Buni-buni dah gunung belum tarasi mah Montong ngecebrak. Udah mah kumaha ieu? Cicing sia. Kumaha ieu Gatot Kaca duka teh teuing paman. Ai. Nepi ka kieuna ieu budak. Naon? Kumaha? Cicing. Cicing. Mah kolot. Kolot mah kumacek anak. Cicing. Kunaon Arjuna? Tinggal ieu tuang putra dugi ka kieuna ama. Alo. Dodoh teuing Abimanyu. Kasep eta budak nepi ka kitu moal corona mah kitu. Ngorang-ngorang geus alo. Nyata ieu umur mah teu ngora teu kolot. Kunaon Gatot Kaca? Duka teh teuing eyang. Tenang kasuata Pak tenang ulang ngacirikeun akang ge da deg-degan mah itu deg-degan ratu sarua ulah Kumaha Arjuna? nyangakeun Rama Guru manawi uninga. Ai. Make neangan jurig teu kadolo. Maksud Rama Guru teh kumaha? Nah, make neangan jurig teu kadolo. Puru kuntul kari tunggul argagak kari tunggak leungit bangsat aya paling. Saha paling Anu mawana maksud ama anu mawana si Gatot Kaca, anu nyaweunana si Gatot Kaca, anu laporanana si Gatot Kaca, dan anu maehanana ge moal teh si Gatot Kaca. nular ieu teh ama Gerapek tek. naon ieu teh? Naon eyang? Ai tong naon-naon sia kunyuk. Marukankeun aing teu nyaho. Dajeungnya na atuh ama da meureun naon lantaran Ai ari budak ayeuna mah geus zaman parebut awewe. Meureun eta teh Gatot Kaca jeung Abimanyu teh di jalan teh parebut awewe, da Abimanyu mah leuleus meureun paeh ku Gatot Kaca teh. Ting saha awewena mah? Ngan meureun direbut ku Gatot Kaca ting direbut ku Abimanyu sigan pokona mah parebut awewe sigan mah. Silih paehan meureun, api-api si Gatot Kaca lempar batu sembunyi tangan. benas dikeresaning yang domampara. Ieu Arjuna anu memang percaya pisan kanu janten guruna. Ieu kombayana tina ucap-ucapan teh nyerep kana manehna Arjuna. Atuh timbul sapadahari ta amarana. Ieu Arjuna nafsu ngaguguduga marah teu kawadahan. Kumrot ningal Gatot Kaca hayang males pati gitu kayanana. Kurang aja
Moal henteu paman, wantun disumpah putra panjenengan paman. Ai tong disumpah teh tong angkat leungeun tong. Sia barau kelet teh jurig sia. Make jeung ngabohong ai Arjuna paehan. Sakumaha hukum anu tadi geus ditanjeurekeun ku ama, yen ieu nagara teh dirubah jadi hukum pati. Dengekeun Gatot Kaca panjen. Ka dieu ka hareup Ibra. Paman teu rumaos putra Gatot Kaca paman. Kurang ngajar. Tepayus mungguh di anak ratu telayak aya di putra menak teginding aya di anak pamimpin. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Dasar anak dedemit dituna. Aduh, paman hapunten putra panjenengan terumaos paman, terumaos paman. Naon paman teh janten kaisman ku Kangjeng Rama. Eyang kumbayana. Lain kaisme Anda memang yakin bukti. Denge perlu di catat ku anjeun Gatot Kaca, bieu teh aing teh tas ngesahkeun undang-undang di Amarta jadi hukum pati. Salah saeutik hukumanana dipaehan. Ayeuna anak aing nepi ka perlaya di tandasa ku anjeun hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang, hutang lara dibayar lara. Paman maksudna naon ieu teh? Putra panjenengan terumaos paman, terumaos. Mangga teh teuing upami putra panjenengan bade ditandasa ku paman nanging wantun disumpah putra panjenengan terumaos maehan abdi manyu. Niat hade, niat bade ngajajabkeun ieu layon teh tadina mangiring bela sungkawana paman buat jadi kejadina. Kurang ngajar. Moal rek luntur sumangat aing ningal sia ngalengis saperti gitu. Tingali Gatot Kaca. Tenyok naon ieu? Paman naon paman terumaos paman. Ampun paman terumaos. Dek dipodaran ayeuna keneh. Terumaos paman. Ari dipaehan mah mangga nanging ieu diniatan ku putra Gatot Kaca janten bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara. Daging ulah wantun eta manah paman nyangka putra panjenengan anu maehanana ieu abdi manyu. Nanging barang nuju kitu nyatana ieu patih tambak ganggeng anu lulumpatan ti kaputren. Pangapunten. Ayo rame-rame ya. Ayo rame-rame di jero kana dia. Maka jeung aya bangket Arjuna nyenyakel keris. Gusti Prabu Arjuna. Aya naon Kakang Patih tambak ganggeng. Pangapunten abdi Gusti bade laporan. Laporan naon keriweuh ki make jeung laporan sagala aya. Kulo. Aya naon kitu? Teu perlu nyaho maneh rek laporan naon buru-buru. Nguningakeun sadayana istri di kaputren teu aya. Panabdi teh dipiwarang ngajaga kaputren ku salira. Nya tayuna teh Gusti Srikandi, Gusti Subadag, Gusti Drupadi teu aya di kaputren. Duka kambana meurah kitu. Eta urusan awewe singkahkeun heula. Keur teu hayang nguruskeun awewe aing awewe mah siap isukan geneangan genep deui ge. Keun keur teu hayang nguruskeun awewe nyingkah kitu. Naon Arjuna itu jadi kieu dia. Itu Gatot Kaca kawas nu cireum bahayan matan aya naon ieu? Dek di Bandungan ku aing disegigireun karaton. Dek didegekeun aya kajadian naon? Anas aing suku dijieun hulu dijieun suku. Rek laporan tadi nama. Oh, aing geus nepi teu majar teu penting sih. Malah teu ditarima itu. Raja model haun sebenarnya. Orang kudu dibejakeun mah rakyat aya teh keur kokot siakan. Was anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui.
Aja bener kitu mau dipecat kowe. Dengekeun kowe ini dia. Gatot Kaca sok geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pileuyankeun ieu dunya dua papasangan. Naon tama sia mending ngadeg-deg. Kumaha itu gua Keun bae nu penting urang salamet. Keun bae. Nu penting mah batur pae urang salamet. nanging depan putra pada nu mayan teh Geus tong cekcok. uluh omong kadieu garu aja paman nyangakeun sadaya-daya putra panjenengan bade dikukum hage nyangakeun dek dipaehan ku aing. Ayo siap belas dikersani yang demampar. Ia panengah Pandawa Arjuna nu bade nugel janggana Raden Gatot Kaca nanging teu kaanggangan subar-subar prapta kajajah Prabu Batara Kresna. Ningal ieu kajadian cocorowokan maksa ngahula ka Arjuna. Iya ieu dipate. Nanaonan eta teh? Antos sakedak. Nanaonan ieu teh? Aya naon Raka Batara ka dieu? Nah geuningan kitu kalanceuk. Tara-tara teu biasa yai. Aya kajadian naon ieu teh? Nyingkah ulah ngahalangan maksud tujuan kaula. Nah aya tata krama sopan santun etika di kalaton dikamanakeun ieu teh? Kelanan eta sampai nyepeng bedama aya naon ieu teh? Tingali tah anak kaula perlaya. Aduh, aya naon ieu teh Gatot Kaca? Wong Rai Abimanyu perlaya. Naon ieu alasanana? Duka teh teuing. Duka saha nu mayhanana nanging paman Arjuna teh bade mayan putra panjenengan kalah nuding putra panjenengan nu mayhanana wa. Ke yai. Nah, salira ampihanlah eta bedama. Rawatan. Lamun eueuh Raka Batara dipaehan si Gatot Kaca. Ke antos sakedak. Nah, ari yai. Kapan hukum dia Amarta teh hukum adil Pramarta? Hukum adil bijaksana? Di mana aya bangsat, di mana aya kejadian? Tangtos kadang ngalibatkeun heula hiji saksi, dua bukti, katilu aya pengakuan tinu laku geudana. Da geus puguh kajadianan. Dab jeung deui ieu hukum di Amarta teh geus teu berlaku hukum kekeluargaan saperti kitu mah. Nah naon? Di Amarta geus dijadikeun hukum pati. Salah manusia di Amarta ngalakukeun kesalahan saeutik nyawa pigantiunana. Nanaon lah sampean? Saha nu ngesahkeunana? Kaula jeung paman Kombayana Aswatama oge Jayadarata. Aduh, nanaonan salira yai? Kapan akang teh ieu teh terlibat di Amarta teh? Salaku penasehat akang teh malah disebatna ge raja sadunya. Mana aja salira salaku raja di Amarta. Ayeuna mah geus tong pipilun ka urusan Amarta urusan negara Dwarwati. Coba eta. Akang anu benang ieu di alam dunia. Ieu hukum rek dibalikeun deui ka hukum anu saestu. Hukum adil Pramarta. Ayeuna mah rek dinyakeun kudu aya saksi buktina. Kapan eta buktina Abimanyu pae? Mana nu ngalakukeunana? Gatot Kaca. Aya pengakuan ti Gatot Kaca. Teu aya. Saksi? Teu aya. Aduh. Nanaonan ai salira yai? Eta teh gagabah ngaranna. Ai. Moal bener ya.
Uluh. Omo. Si Aswad mun tong ngaderek-derek wae kunyuk kae. Mun tong nyirikeun komo aya raja itu raja dua wati. Cicing. Amo kumaha ieu uluh. Kun putra keboja ka WC heula we sueuh yang geusing yo. Ae. Nanaonan tahan heula tahan. Ai tong ngajarikeun. Ke. Kasep Gatot Kaca. Wa Kumaha ieu teh? Nya Yai Kasep Gatot Kaca. Anak gua anu mah Nabi maju. terumaos wan pun disumpah putra panjenengan wa. Yai kadang ku salira. Da moal ngaku di mana aya bangsat ngaku memeureun pinuh penjara teh. Aduh. Cilaka. Moal aya nu nyahoan ieu kajadianana iwal tinu ngalamanana. Gatot Kaca. Wa Kadiekeun Abi maju. mangga teh. Jangakeun wa. Moal aya nu apaleun kana ieu kajadian iwal tinu ngalamanana. Kasep anak gua Abimanyu diungkulan nyata ku Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawan. Lamun nya anjeun can patina pikeun negakeun keadilan, pikeun negakeun kabeneran di ieu nagara amarta. Waras tu makani jati tu makani waras waluya. Asal hirup jadi hirup, asal cager jadi cager, asal waras jadi waras. Kasep Abimanyu kulit patepung jeung kulit daging patepung jeung daging, urat patepung jeung urat, tulang patepung jeung tulang getih patepung jeung getih. Hiji hirup, hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang aja hiji. Asup deui ngabaju miraga supma kaya budak. Lambutanana nu jauh geura cunduk nu anggang geura datang miraga supma kaya budak. Iya Abimanyu Lir malam tumaraping apisa ciduh metu sakacap nyata. ucapan anak kresna malah dibarengan ku ieu Kembang Cangkok ieu Abimanyu ngadak-ngadak tatuna rapet deui. malah getih nu nyarak celak oge ngadak-ngadak nyelampurkeun deui kana warugana Abimanyu. Lami-lami Abimanyu ngorecet nyaeta damang deui saperti diharapkeun. Damang tagening. Kadieu malih ka Manyu. Wah. Sembah kapiatur langkung ti payu. Nun. Kang jeung Rama. Manyu anak ama geuningan cager deui anjeun. Aya kersa ti malanaon wah. Ke. Wa arek nanyaraga katineng. Arek dipenta kajujuran anjeun. Arek dipenta kabeneran ti anjeun. Pertanyaan ti wa moal loba-loba iwal ti saha nu maehan anjeun di mana dipaehanana saha nu nitahna. Wah. Jawab. Ai sakala mikir. Jaya rata tangkep si Aswad mah itu ulah kadedek. Sabar, tenang. Kepekan. Uluh jantung ratu Kamu aya sarua aing goblok. Sarua aing mun rek joblok ieu jantung teh. Nah hayang ki Sarua mun hayang naon aing teh. Uluh mah cilaka mangsana ayeuna pisan cigana urang teh dipayan. Cicing. Pe. Sia. Uluh Bau dulu deh. Naon ama ento ieu suatu mah sing sireumon. Sing sireumon mun budak itu tadi jajaretan yang mun digajogan mun baal mun. oh nya. Sok jawab Abimanyu. Anu maehan Putra panjenengan teh aya sanes wa Saha? anu maehanana Aswatama dititah ku kombayana dipaehanana di leuweung Kamiaka. Mundur.
Mundur Abimanyu. Timalan wa. Cilaka. Yai, kadangu ku sampean. Naleres eta teh ama. Ai nanaonan tate Kresna. Aswatama kaharep sampean. Walah ubah. Ampun teuing ama. Kumaha ya putra panjenengan? Ai. Arjuna kade tong kapengaruhan Kresna. Kade Aswatama rek dipayan sakumaha ceuk anjeun ieu nagara geus diganti ku hukum pati. Sanu salah eta nu dipayan. Aswatama jeung kombayana ayeuna rek diteug-teug beungna ku akang. Ama kumaha atuh ieu teh meureun piraku putra maehan guru. Ai. Arjuna. Balikeun deui hukum teh kanu tadi hukum kekeluargaan gitu. Eueuh hukum pati teh eueuh. Eueuh hukum pati gitu eueuh eta mah tadi keur Abimanyu pae. Dayeuna mah Aswatama cager, waras Aswatama Abimanyu geus hirup. Balikeun deui hukum eueuh hukum pati eueuh. Eueuh pejakeun hukum kekeluargaan. Kitu Pejakeun. Raka Batara. Naon deui? Kumaha coba? Ayeuna mah da Abimanyu hirup Aswatama urip. Ya hukum teh dibalikeun deui ku kaula ka hukum keadilan, hukum demokrasi, hukum kekeluargaan. Dihampura ku kaula Aswatama. Aduh! Nanaonan rek sampean? Keun bae eta urusan kaula. Aduh! Nanaonan Yai kieu tinggalkeun Gatot Kaca Abimanyu jauhan. Ieu keresna nu parantos aya di saluareun karaton Singkara Cewis. Sareng Gatot Kaca oge Abimanyu. Yai, kasep anaking anak gua. Kaula nun wa. Wayahna kasep Abimanyu anaking anak gua tepungan Kakang Semar Badranaya Katumaritis. Kasep anaking anak gua tepungan eyang hidup Kapring Gandani kamaha begawan kesarpah tanyakeun. Kudu kumaha kitu? Pilanan gua. Nanging putra teh tadi teh terang. Saha ieu nu bibit berjuta anu maling istri. Maling istri naon? Margi kakuping tadi Kakang Patih. Aya laporan cenah gua. Wadrupadi Bibi Sri Kandi. Malah Bibi Subadra teh teu aya di kaputren. Malah Kangjeng Ibu ge pantaya. Man putra tadi papendak sareng hiji punggawa ti nagara Gunung Halimun. Wayahna aya urang tepungan kali itu. Siap, sok bejaan Kakang Semar Abimanyu. Timalan wa bejaan begawan kesarpah kan aja. Timalan. Hayo, para masing-masing tugas nanti urang. Timalan. Sapratane pun ieu Patih Tamak Ganggeng anu parantos uninga kana kajadian. Datan nirata ngademane pagulingan mimiti nilayang. Datan nirata ngademane pagulingan mimiti nilayang rana. Mimiti nilayang rana. Kurang ngajar, geus kanyahoan bibit rojit indung rusuh. Itu nu ditukang. Hai, kombayana ulah aya di negara Amarta sampean. Usir bae. Balik.
Dasar raja teledor, raja ngagung kapatul, kurang ajar sampean kardina. Naon ieu teh sampean pati? Nyagi anjeun teh sesepuh dieu karaton tapi naon maksudna anjeun kikituan ka raja? Bah! Nepi ka eueuh keamanan anak sorangan jadi korban. Gatot kaca dipitah nguturkeun omongan dengan siap. Kapan sok aya paribasa geudeun? Mihape sisir jeung minyak, bisi kang celoman leungeun. Mihape pikir jeung niat kade kangsonan deungeun. Eta sia teh tadi kangsonan dora. Lamun eueuh kakang kerasna dijurumus sampean. Eta geus jadi urusan kalau kurang ajar pitot sama jeung kaula Arjuna. Maksud anjeun teh naon ieu teh pati? Anjeun geus ngalakukeun kasalahan anu leuwih di negara. Dek dihukum ku kaula. Kurang ngajar sampean sok kurang pitot abad. Kurang ajar.